ketika Siti Rabi'ah datang tamu loba luar biasa ngendong deui tedengkeun kapan hiji amal kuat hebat-hebatan kecuali jugahan tamu. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani quddasallahu sirrahu diangkat jadi kutubul aulia. Nah, diteliti kunyana dina kitab Sirrul Asrar, diteliti kunyana ieu amal nu mana ieu? Zikir, amal nu mana? Tadarru, amal nu mana? Khudu dan lain sebagainya ieu, mujahadah, muhasabah dan sebagainya. Usul ka Gusti Allah lain Abdul Qadir. Amal nu mana sehingga kaula deukeut ka jeung Gusti? Eueuh deui hiji amal nu luhurna ngaluhurkeun hiji hamba termasuk anjeun sedekah anjeun ka jelema nu dibugna ka jelema nu butuh. Teureun-eureun kan Syekh Abdul Qadir mah sedekahna terus betah eta mere dahar ka jelema nu keur lapar, mere nginum ka jelema nu keur dahaga eta nu pangluhur-luhurna ibadah mah dibandingkeun jeung zikir tengah peuting hebatan eta. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan aing. Cak Allah geus dibangsakeun lagi ka Gusti Allah puasa mah geus aya nu maneh nu aing sarua jeung Baitullah bait aing teh mah masjid buyutullah ulah aya nu ngaku teh mah nu aing cak Allah masjid diidopatkeun ka Allah nu aing cek sompralna mah Baitullah nu aya di Mekah Ka'bah nu aing ulah sok diaku-aku ieu puasa ulah diaku kusian nu aing masyaallah kunaon eta ku mulia-muliana puasa ku mulia-muliana puasa kulantaran mulia jasa atau puasa diaku dage ku Gusti Allah lain sambarangan sampaikan Kanjeng pernah nyarita ti Gusti Allah walladzi nafsi biadi la khulufu fam shaim atyabu indallah min rihil miski demi zat awak kula aya di kakawasaan zat Allah ya yakin saya yakin mambu bau cangkem jelema nu puasa mugu Allah tibatan minyak misik. Masya Allah kaamba ku malaikat kesengit urang puasa kaamban ku malaikat iya angin-angin anu kaluar ti sungut malaikat mah Masya Allah sengitna luar biasa kumaha Gusti Allah cak Gusti Allah seugit biasa seugit coba ambean ku urang haha 2 kali aing kudu diimpus. Nah iya beda sebab naon urang makan alam urang malaikat makan alam malakut Gusti Allah geus kudu caritakeun jadi bagi jelema nu puasa aambeun anak kaambe ku malaikat seungitna luar biasa geus carita Gusti Allah mah la khulufu famsai atyabu indallah min rizqi ya qulullah azza wa jalla cak Allah innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli fasyaumul li wa ana ajibih mun ditanya ceng kunaon maneh teu dahar puasa kita kusa ku Gusti cak Gusti Allah banggai sia dahaga kau teu nginum embung kunaon puasa kita kusa teu puasa ku Gusti Allah bangga sia boga pamajikan weh duwe ge weh ayu saking endi tah kronjo weh ning kronjo mah urang yang ayu kronjo ge atuh ana siji doroma ge ya wes lah nah sia boga pamajikan boga aja sia henteu mah jeung pamajikan moal kunaon emang berang kan ieu mah di bulan Ramadan emang kunaon mantep teh mah puasa dititah ku Allah ya Allah ya kabeh titah ku Allah teu dahar titah ku Allah teu nginum titah ku Allah teu jima titah ku Allah bangga cak Gusti Allah nah ieu jelema ninggalkeun syahwat daharna syahwat nginum syahwat jimana li ajli berarti kan nu aing eta puasa jaka bege karena aing pasaumul li wa ana ajli gas puasa eta nu aing ulah diaku ku sia ke ku aing dibayarna ya Allah ya Rabbi sehingga ku hebat-hebatna puasa tadi aku ke nusasanu Allah dulu amal ibnu Adam amal ibnu Adam salat dibangsakeun ke anak Adam zakat ke anak Adam zakat haji ke anak Adam sedekah dan lain sebagainya kecuali puasa eta mah fa inaul li cek Allah lamun hayang nyaho ka istimewaana deuleu ke di sorga lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun
engke di sorga aya hiji lawang khusus ngaranna Babur Rayyan eta manu asupna khusus anu parwasa bae ka dieu nu teu puasa teu bisa khusus we mah lewat jalur pintu Rayyan jang jelema-jelema nu puasa diistimewakeun ku Gusti Allah masyaallah luar biasa mulai cek Kangjeng Nabi lisoimi parhatani jelema nu puasa ngabogaan dua bunga berbagai tingkatan jelema nu puasa lamun puasana puasa syariat bungahna bunga dunia lamun puasana puasa thariqah bungahna bunga pertengahan salik lamun puasana puasa hakikat bungahna geus bunga asrar sirul asrar nu mantak puasa kabagi tilu aya puasa umum aya puasa khusus aya puasa khususul khusus puasa umum ieu lisoimi farhatan nu puasa ngabogaan dua kabunga mun puasana puasa umum sakumaha nu tadi niat ti pentingna ti beurangna ngajaga kadaharan asup ka bepeng jeung jima teu dahar teu nginum teh jima puasa tatan geus ngaranna ngabogaan dua kabunga hiji farhatun inda iftari bungahnya ketika buka buka geus jiwe dua ya naon ye rujak naon ieu mah rujak eta banding sore oh anu ieu rujak limus insyaallah anu ieu rujak salasi iya teh manis ya kopi pahit campur gula saku wadeg dagang dek buka saku wadeg dagang anak maka dijaga awas abah anak lagi datang ke udah apa parah ya amben dibuka amben betul dah gendut amben lah dibuka ulang halang siap kabeh siap teu menang lambat saeutik goblok tuh budak ye ayo deg-deg atuh adzan teh ngarek kana di imah nyana kanu adzan tolol teh coba hayang aing sing tepat atuh goblok jasa atuh budak ambo budak setengah menit kitu budak nah begitu dur paratun inda iftar mana heula ini mana heula ini mah Metro Mini meureun Pertamini tah eta puasa umum nu kos kitu umumna jelema bunga wa farhatun inda liqa'i rabbi jeung bunga nyana dina nalika kapanggih pangeran yakni pangeran mere kawenangan buka aya pangbukaanana tur pangeran ngameunangkeun tang ngameunangkeun teh sarua jeung ngameunangkeun kan jadi berarti ku Allah sok buka kapanggih teh jeung pangeran ngan teu boga rarasaan geus eta basa kitu ka puasa urang teh kos kitu puasa umum ieu dikhawatirkeun ka sorga ieu dikhawatirkeun ka sorga puasa apa puasa ngan khawatir sanajan ka sorga batur geus kasalah warga nya encan Haji Pendi ya kenaon di dieu ye di ka sorga batur bang geus kasalah warga kamu nyaho lain koncan kene we wallahu alam malaikat kiamat mun bisa disogok-sogok wae bang di dunia bisa disogok malaikat pada kumaha nyogok ge dahar teu beuki naon teu beuki nanya ka malaikat kok ieu dilambatkeun ieu Haji Pendi ka sorgana lain dilambatkeun nyaho ka sorga nyaon teu aduh warna malaikat
emang kendalana naon waktu buka sakadaek-daek yo catetanana tah catetanana bonteng suri samuk iya buah limbu samuk salasi samuk kopi samuk iya samuk dah makan gila bangsa malaikat makos dieu mah tuh ye kami mah tilok barang dahar kos kitu ieu mah hantem-hanteman mantak tadi ngomong cenah nanya pan lambat di kasorgakeuna wallahu a'lam encan aya nunggu SK di ditu ada si ada urang buka jadi sebab naon puasa teh geus diaku nu Allah sebab intina puasa eta adalah nahan nafsu sebab nafsu kaulinan setan urang titah berangkat puasa teh ngalawan setan nu dikendarai ku nafsu geus atuh urang ulah hantem-hanteman bukana nah ingat waduh horeng kamari ngaji puasa horenganan ieu teh horenganan perang jeung nafsu gas pemajikan ulah loba-loba aing mah pokona tah setengah gelas bae rujak tapi wadahna ulah dikajauhkan sak pamajikan aja pan kitu amat besi hayang cenah ulah loba-loba mimitina doang urang mah balik deui ka dinya tah ulah tenang bae gerage urang lamun nginum lek nah terus sholat bakal subuh eta kan nafsu dua malah menyekel nanti eta mah atuh lain puasa eta mah ngaranna qada umma fata naon hartina ngalaksanakeun perkara anu tinggaleun ti beurang teu dahar teu nginum datang ka magrib peuting hantem-hanteman ieu mah ngodo anu tadi atuh lain puasa tah mah kos kitu mah cek Imam Ghazali teh lain puasa berarti kan lain perang nafsu nah ialah puasa awam puasa anu manehanana ngan sakadar teu dahar teu nginum tapi dahar berarti berang tapi peuting mah hantem-hanteman ieu ngaranna puasa umumna manusia sadunia hampir kos karari sadunia hampir kos karari mereka dua aya puasa khusus saumul khusus puasa khusus teh zohirna sakumaha tadi teu dahar teu nginum ditambah ku ari jeung jawari mata dipuasakeun ceuli dipuasakeun irung dipuasakeun sungut dipuasakeun leungeun milu puasa syukur puasa lain beuteung jeung parji doang lain beuteung jeung dakar doang tapi seluruh anggota milu puasa tina maharim mata teu dideleutkeun kanu diharamkeun ceuli teu didengekeun kanu diharamkeun irung teu diambeukeun kanu diharamkeun alhasil seluruh anggota teu dipake maksiat teu dahar teu nginum teu dimak puasa umum ditambah ku ari jeung seluruh anggota teu dipake maksiat puasa khusus dua awewe puasana pohara jasa datang ka awakna ge kuru puasa terus hayang menang pangalem ti Kangjeng Nabi nyana datang ka Kangjeng Nabi sanggeusna datang minta izin hayang buka bersama Kangjeng Nabi balik ya bawa wadah ya sok ka ditu teu kudu puasa utahkeun geura utahkeun sebab maneh kadeleuna puasa padahal teu puasa kaget sahabat kabeh kaget kok bisa kos kitu
datanglah ke imah bari dibere bokor, kemudian nyana utah, masya Allah nu hiji utahna getih seger, usa urang deui utahna daging seger. Sahabat kabeh kaget bisa kos kieu, padahal kan puasa tapi ketika diutahkeun aya getih seger, padahal puasa ketika diutahkeun aya daging seger. Laporlah ka Kangjeng Nabi, ya Rasulullah, dua sosok manusia awewe nu tadi teh ya ngautahkeun diutahkeun dibere wadah ku tuan, ternyata nu saurang adalah ngautahkeun getih seger, nu saurang daging seger. Ya tawa hakikat mah teu puasa. Naon eta tuan? Anu ngautahkeun getih seger eta keur puasana ngabohong teu eureun. Statusnya berarti sanajan puasa teu puasa. Buktinya seperti itu. Nusa orang ngomongkeun batur gibah. Nah iya. Jelema anu ngomongkeun batur sarua jeung ngadahar bangke dibuktikan ku Gusti. Masyaallah. Eta puasa umum makan rata-rata hampir kos karar itu bae. Di Kangjeng Nabi lobana jelema nu puasa hakikat mah teu puasa. Lobana nu teu puasa hakikat mah puasa. Nah iyalah jelema anu puasana teu boga aturan. Matana ceulina sagala rupana wah dipake maksiat. Aya aturan keur puasa kolot tiba kolot ya. Ayo naik gade-gade naik motor. Bah, kemana mau kemana? Cari sore. Cari sore apa itu? Ngabuburit. Oh, ngabuburit. Eta atuh anak mah jadi itulah di bawah. Ah, di bawah. Batur aing ngobrol. Kapuri. Dalan jauh mah teu sabaraha. Balanya mah paling meni rujak doang. Tapi horengan dan waduh cuci mata. Tah, ieu naon artina puasa kos itu teh ulah. Hoof. Urang kuari mah geus mulayan kuari geus kolot. Geus kolot urang mah geus kudu berpikir katuh kumaha lamun teu kapan deui puasa. Sanajan henteu ngabuburit ke burik mah bakal datang. Bakal datang teu diteangan kita mah bakal aya tah. Ya Allah, ya Rabbi mah aneh. Dasar kiai pakai sorban gitu. Kacitra. Ya Allah. Kacitra tolol kuari kiai na goblok. Lah ieu lah sing ade. Tahan gudang bulan Ramadan mah tahan. Ulah sampikeun ka puasa kan sakadar kamin soimin loba jasa anu puasa ternyata teu meunang ganjaran kan sakadar lapar jeung dahaga hungkul. Iyalah puasa nu teu ngajaga jawab jaga geura ngaimal lisaimi farhatani jelema anu puasa khusus nyana ngalaksanakeun puasa sakumaha tadi teu dahar teu nginum teu jima terus ragana kunyana dijaga lisaimi farhatan. Di puasa ngabogaan dua kabungan farhatun inda iftar, sabunga nalikanya nabuka ketika buka nyana perasaan hadir jeung Allah. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Henteu kadeuleu ku syahwat dahareunana lu kadeuleu pemberian Allah. Abdi dek buka ka Gusti jang ibadah sholat dek selalu abdi puasa. Laka sumtu wa bika amantu ka Gusti abdi dibantu. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ku rizki Gusti abdi buka. Lain ku syahwat nafsu tetapi ku titahna ku Gusti Allah buka. Lamun aya jelema puasa kemudian sageus puasa dur maghrib salat heula karak buka terlambat ti jelema. Terlambat ulah buka heula sanajan selegut. Ye, lamun kos kitu kalau mah cenah kurang ngeunaheun puasa sok aya ceuhil dan lain sebagainya. Bagus kos kitu dititah ku Gusti Allah. Takjil teh gegeraan buka acidu. Geraan buka ulah diengke-engke. Lamun urang ngaheulakeun salat kakarat buka makruh teh kos kitu teh. Ulah. Urang mah buka heula bae ngan bukana ulah cara si eta.
wah tuh buat biasa wajar-wajar baik ulah kieu wow buka heula heuy kita anjeun lagi kita buka heula itu geus komat masih buka keneh bae heuy da ka mana sia da komatin buka heula cek anjing Nabi geus amin Pak di masjid udah amin suruh buka dulu maka anjing Nabi kiai kan kemarin nyurah suruh buka dulu tapi di masjid udah amin itu mah bloon aja imamnya juga imam disalahkan goblok deh beres amin kedua Pak udah kedengeran amin kedua tuh biarin aja maghrib besok aja lagi atau beres sama coba Masya Allah nah iya lihat ini farhatun inda itori ketika buka wa farhatun inda liqa'i rabbi kabungan nomor kedua nalika kapanggih jeung pangeran di akhirat neuleuh nya kapangeran kuari maka karak rasa doang asa dideleukeun asa didengikeun asa dikanyakeun engke maka deuleu pangeran kumaha ieu kuari mah teu bisa sanajan saha bae Kangjeng Nabi kapanggih jeung Gusti Allah ketika merat teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang Kangjeng Nabi Musa ketika di Gunung Tursina ningali ka Gusti Allah tapi teu bisa nyaritakeun ngan sakadar kharra sa'iqah selesai teu meunang nyaritakeun hese teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang teu bisa dicaritakeun jeung teu meunang Imam Hanafi ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah teu bisa nyaritakeun kos kumaha teh Gusti Allah teh teu bisa tapi pernah eta mah geus sederetan jelema-jelema anu brilian kapanggih ngimpina lain jeung makhluk deui jeung Khalik teu bisa nyaritakeun jeung teu meunang engke mah di sorga aduh Allah kumaha ieu cenah engke kumaha teu bisa dicaritakeun kuari engke mah di sorga lamun ka sorga anu puasana anu tadi teh tah anu ngajaga seluruh anggota tereh tah mah aya jalur cepat tah mah jalur cepat tah mah anu babun la yadkhulu illa shaimun geus dibuka lebar-lebar tak malaikat geus mempersiapkan bidadari geus mempersiapkan masyaallah wa ya amu wa kamin bel senyos ya iring-iringan jelema anu puasa masyaallah karim ditanya dipertanyakan ku kaben ai itu iring-iringan di kamar surga lewat mana ku eta mah jalurna lain nu biasa lewat jalur khusus tah mah ngaranna babur royan tukang naraon eta di dunia nu pararuasa di dunia masyaallah karim ya kami ge kan puasa atuh siapa puasa umum tah pasaran tah mah puasa biasa ya ini ya puasa siap bener puasa di dunia buka sabaraha siang sabua nyana jeung baturna segitu ieu sia si sia ge cak aing ge geureum ge sia ge tunggu nam urang lambat bae tuh nah aja haji pendek dia milu disentil ku malaikat ini mah orang khusus kamu mah orang umum awas nih gara-gara puasa khusus jalur lagi jalur khusus Masya Allah nomor ketilu puasa khusus dahar teu nginum teh jimas sakumaha tadi nomor kedua seluruh anggota dipuasakeun milu puasa ieu mah ditambah deui sirna eueuh nu kadeuleu kecuali Allah eueuh nu kagambar kecuali Allah khusus para nabiin, para mursalin, para muqarrabin. Ya nama lamun inget lain ke Allah batal puasana. Lamun inget lain ke Allah batal puasana. Masya Allah. Ai urang mah pan henteu inget bae ka Allah, ingetna ka dahareun bae. Dibaliknya sakan urang jeung itu. Itu balamun teu inget ka Allah batal. Ai urang mah urang teu inget bae ka Allah keur salat kita inget urang mah. Numantak lamun ngandalkeun amal ieu ka surga urang mah harapan ka surga. Tapi lain andalan amal andalanana fadl Allah subhanahu wa ta'ala situ rubatul adawiyah mangadoana geus beda ya Allah ya Rabbi andai kata abdi bakal dibere dunia ku Gusti di dunia abdi mah maning dibikeun ka kafir keuna muyah mayehnya nama sakalian di dunia andai kata di akhirat abdi bakal dibere ku Gusti kanikmatan
ya kenikmatan sorga termasuk jeung suami-suami abdi maka eta mah bikeun bae kamu minin ti kuari keneh abdi mah teu hayang dunia di dunia di akhirat teu hayang sorga doa eta bae nama pakai doa ditanya kapan ku malaikat BA dari mana enggak doa kos gitu BA di dunia mana mambung ya mun dibere ku Gusti kita didikan ka kafir di akhirat embung sorga mun teh mah dibere sorga kita bikin ka mukminin mukminat ai mana hayang naon kula mah hayang jeung mukminna rindu kan mukminna sakit Masya Allah kata doa anu luar biasa Sitir Batul Adawiyah didinya lah dirojatkeun ku Gusti Allah dijadikan kutubul aulia Sitir Batul Adawiyah Masya Allah ketika keistimewaan doana pohara jasa loba jelema anu datang ka dinya menta doana hayang maju dagang asal fah maju tani asal fah maju kitu kene jabatan fah maju naik dah hebat dah luar biasa raja dek bangunkeun imah ka Sitir Batul Adawiyah ceurik jangan ulah henteu ieu mah penghormatan cek tuan raja teh penghormatan ulah penghormatan kaji ieu mah deuk dipake da henteu dibawa rajana ke jero kamar sanggeusna dibawa dibukakeun kasurna di handapeun kasur aya emas lelempengan pinuh dek beres sabaraha tuan raja ka abdi lobaan eta apa lobaan pameraja tak raja isi teh bawa los ikut tuan raja kula lamun hayang gampang Masya Allah ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi buktikan lempengan emas teh supaya raja neuleuh abdi henteu disumbang ku itu kemarin Haji Pudoli mapan proposal nama Insya Allah kan sebab non izin dipakai kacintaan Allah izin Allah ketika Sitir Batul Adawiyah datang tamu loba luar biasa ngendong deui sedangkan kapan hiji amal buang hebat-hebatan kecuali juguhan tamu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani quddasallahu sirrahu diangkat jadi kutubul aulia nah diteliti kunyana dinas kitab Sirrul Asrar diteliti kunyana ieu amal nu mana ieu zikir amal nu mana tadarru amal nu mana khudu dan lain sebagainya ieu mujahadah muhasabah dan sebagainya usul ka Gusti Allah lain Abdul Qadir amal nu mana sehingga kaula deukeut jasa jeung Gusti eueuh deui hiji amal nu luhurna ngaluhurkeun hiji hamba termasuk anjeun sedekah anjeun ka jelema nu dibutuhna ka jelema nu butuh teureun-eureun teh Abdul Qadir mah sedekahna terus betah eta mere dahar ka jelema nu keur lapar mere nginum ka jelema nu keur dahaga eta nu pangluhur-luhurna ibadah mah dibandingkeun jeung zikir tengah peuting hebatan eta panajan zikir bae tapi pelit orek merepet dur pet mal bae ketika Sitir Batul Adawiyah kedatangan tamu awewe cenah mah waliatullah dek disuguhan sedengkeun nu masak eueuh anu digawe eueuh langsung ka dapur Sitir Batul Adawiyah langsung beas asupkeun ka anak kastrol caian geus tadi caian teuneun di luhur geus diteuneun di luhur nyana bebe ngomong ka ieu kanon garang-garana ka hau atuh nu ngasakeun maja lain seuneu Allah melalui maneh pangasakeun ieu saminya sok aing mana ka jero deui turun salat ya geus asak kabeh pakai nyuguhan satu barang isi-isi geus disuguhan bae geus disuguhan hayang berkat hayang diberkat nya doa di ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb kita tamu horenganan hayang diongkos ieu mah menyangakeun we ka Gusti seketika eta kastrol jadi emas eta nu aya sangu di dieu jadi mutiara kan itu bagi kastrol jadi emas diperebut cak Sitir bae ulah perebut aing ge ieu nu bogana teu hayang eta kudu sia perebut
emang kos gitu biasanya tak kiai teh sok perebut teh pamere bupati teh tolol tak kiai teh naon aja perebut atuh teh kudu perebut sa diberena bae sih siapa sok aju kasinggung atuh biasa bae sih. Nah iyalah jadi tingkatan-tingkatan jelema ternyata horenganan luar biasa. Terserah orang dek milih puasa umum, puasa khusus puasa umum nu tadi dikhawatirkan puasa khusus maningan ge urang puasa khusus tapi jaga pemajikan neng dikuar ya kakak dek belajar puasa khusus aku manu disurahkan ku Guci maksudnya kumaha kak tah 20 juta jam dahar minum kita 10 juta jang pakaian neng iya jang pakaian budak 10 juta kakak mah geus ulah di pikiran dek di kamar bae geus teh pokona mah kakak mah ibadah ka Gusti Allah ieu mata ceulik kabeh endeg di ka Allah keun tak geus bagi-bagi oh ai ke situ ona mah tuh masalah geus tak urang kudu bisa pasti tenang ai ibadah hayang ka Allah ai dapur teu dibere iya Kak. Iya naon ieu pan gonci maneh? Puasa neng, puasa khusus cak kiai ge. Atuh kakak puasa khusus ge kami. Ieu kan kudu dahar kudu minum. Bareng urang puasa khusus ulah dahar ulah nginum. Itu bisa diajak kos itu. Ai anak incu teh kumaha? Geus atuh neangan bae ka ditu kuli kana tolol teh coba. Ai nyana ibadah di ro kamar ai pamajikan tidak kuli. Ini mah pamajikan mah pan teu bisa teu boga tanaga kumaha lamun jualan apem ya ulah apem hiji-hijina peranti aing ta eta ta salah kita kudu bisa dapur geus nya geus tenang geus eta mah sanajan dahar sanajan geus kudu nyuguhan ke kakak hayang kakak mangke nyokot teh aing sakahayang kakak teh kudu disuguh-suguhkeun kakak teh oh eta mah hebat teh masyaallah pamajikan ge hese geus hayang kapanggi geus saya babaturan geus di lupoe Assalamualaikum waalaikumsalam mereka hadiah ya boro-boro didinya aku lagi teu kapanggih-panggih ya kira teh asa jasa naon gawe tuh nyahong hitungan hutang pokona mah lain ibadah horenganan besi aya urang Ambon teh naon garang-garangna tuh siapa nyaho bae ya paranti siapan ya karim ya Allah Masya Allah. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah timimiti kula ngabahas tentang puasa secara fikih ditambahan ku fadilah puasa ala kadar diberi penjelasan tentang martabat tingkatan puasa aya khusus aya umum aya khusus komo lamun caritaan para kutubul auliya Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Bahauddin An-Naqsabandi Imam Athaillah termasuk itu para aulia-aulia Allah anu selalu manggihan Lailatul Qadar bisa kapanggih jeung Lailatul Qadar puasana puasa ruhani geus puasa teh kabagi dua aya puasa zahir aya puasa batin aya puasa zahir puasa umum aya puasa batin mulai puasa khusus sampai puasa khusus sebab urang teh anu mantak teu dahar teu nginum keur ngolah ruh nu teu dahar teu nginum mah roh anu kuari asup ka awak urang kuari aya di awak urang engke bakal kaluar ti awak urang anu awak urang nama lantaran tina taneuh minha khalaqnakum bakal balik ka taneuh deui urangna ye roh urang bakal menghadap ka Gusti Allah kuari keur diurusan ku urang urusan geura sarapih-rapihna mumpung aya kesempatan dina bulan Ramadan. Nah, di tengah-tengah urang aya calon bupati. Bapak Zaki nyana milu ngaji ku hari penutupan. Haol milu nyana. Haol abah milu, haol ibu milu jadi setahun 4 kali nyana ngajina. Jeung ku hari. Masalah daripada nutruk ngaji sakali. Ieu atunya terus nyana mah aya keturunan Habib. Jadi nyana keturunan Habib di ibuna. Mendak aya kitu margana nyana mah margana nyana as-Saghab aya as-Saghab aya al-Habsyi aya al-Buston Haji Fendi al-Buston nah
tengah-tengah bernyana mentaya maksudna naon nya mangan sakadar milu ngaji ka dieu nanya ka kula dek milu ngaji masalah sekolah aja kita nyambut henteu nya mah ngadoakeun bae cek kana teh kudu nyambut nya mah milu ngaji kudu nyambut geus sakadar hadir ngaji na ieu papoe ieu penutupan pengajian hiji salilah kula ngaji kula makan sok sompral maksud sompral gen terek nyerekan kula makan sasaha mecah kolbu setelah pecah supaya bisa menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aya maksud Allah Maha Uninga. Kadang-kadang kula sompral, kadang nyarekan, teu aya maksud sompral jeung nyarekan. Na ieu mah kasompralan kula, kacohagan kula, kerasan kula nu ditiri maksud itu tetap minta hampura. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kabeh nu milu ngaji ka dieu pasti bae aya kasalahan-kasalahan mah pasti pokoknya teu bisa dibejakeun geus lah pasti jasa teh mah kasalahan mana di antara kasalahanna kasalahan namun sasalaman angel kesel aju lu kan lu baja lemah mah teu kudu angel-angel asal antel bae masuk aing kudu ka rumah sakit asana ya eta ge geus kasalahan. Nomor kedua kadang dibulak-balik loba jelema ge mah teu kudu dibulak-balik asal bae set beres eta ge kasalahan sikon atuh kuduna nah tapi kula tetep ngahampura ngan ulah deui di antara deui kasalahan nu teu kudu dibejakeun mos moal aya kasalahan eta geus dihampura alhasil kurang menjelang Ramadan dan selanjutnya silih hampurakeun kula sekeluarga adik-adik kabeh di dieu mah di Cileuneuh berikut santri-santri hampura kadang-kadang santri ge atuh sararok naon kitu sopan sarogol hampura ngaranna ge budak santri nyana utar atur parkir atur segala rupa santri alhamdulillah di dieu aya 1000 tetapi lamun berupa minggu kan teu kadeulean ka santri teu kadeulean nyaho gawe nyaho nya ngawuduk bae teu nyaho kula ge teh nu jelas hampura ta santri ge sarua doakeun de santri nu aya di dieu mudah-mudahan diberi ilmu nu manfaat mudah-mudahan diberi ilmu ku Gusti Allah diberi ilmu nu manfaat tur diberi pararaham deui diberi pamajikan negara gelis deui hiji nomor kadua kula hampura kula ngahampura kurang kula doakeun jeung kula ge ngadoakeun kurang sudah hampura jeung kurang sudah doakeun jeung mudah-mudahan orang panjang umur bisa kapanggih deui kejaga bulan Syawal iraha cenah Kiai Pohoan eta tadi tanggal hijina dumantar teh diberitakeun kayana serempak jeung moal panjang diberitakeun kula anu ngitung kula sorang geus anu kiriman-kiriman ti kiai-kiai di dararatan na ieu dipuji-puji deuleu alalakur kabeh deui mah insyaallah tanggal hiji Ramadan menurut hisab qotni hasil daripada Sulam Munairen nu ieu mah ti kitab Urusul Falakiyah nu hiji deui aya ngahiji ti kitab kitu Falakiyah keneh terus di ditumatun segala nyukob segala epimeris kabeh hararaya termasuk Al-Mansuriyah ngiriman alhamdulillah na ieu sarua jatuhna adalah pada malam Kamis berarti puasa urang poe Kamis menurut hisab qotni nah malam Kamis sarua jeung Al-Mansuriyah adalah 11 derajat 23-27 Sawan. Nah menghitung lain-lain adalah 6 derajat malam Kamis 6 derajat hitungan di kalender di Bustomi 6 derajat hitungan gitu Wardoy 6 derajat hitungan kula sarua jeung Al-Mansuriyah sarua jeung ieu 11 derajat. Nah beda hitung aya beda cara seetik tidak aya cara-cara sarua bakal lawak kena mah ngan eta geus teu kudu dikomentari panjang caritana nya
Nah masalah genep derajat lagi genep derajat gede insyaallah tahun ieu seragam puasa urang poe Kemis menurut hisab qot'i lebaran Jumat lain berbentuk instruksi tapi berbentuk nyaritakeun ilmu hisab lain berbentuk ngajak tapi nyaritakeun ilmu hitung hisab qot'i di berbagai kitab teu dicaritakeun ieu jadi ieu urang jatuh da puasa poe Kemis kemudian urang lebaran poe Jumat jadi lamun Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis 29 urang puasa tanggal hijina poe Jumat sekedar caritaan ilmu tapi engke tetap tunggu berita ti Menteri Agama Badan Ruqyat ngajelaskeun engke poe naonna tergantung hasil ruqyatna mun nanya ai kiai deuk poe naon mun nanya abeh ulah saurang kula maneh Kemis sesuai jeung hitungan kula na ngaji deuk nuturkeun mangga deuk henteu kaji jadi abeh ulah nanya kieu naon rame engke antri ke ka imah teu kudu geus kula deuk poe Kemis titik engke lebaranna Jumat jadi engke bisi teu akur jeung pabarentah teu maksud teu akur atawa akur jang diri kula endek poe Kemis selantaran kula boga sejarah ngaji sulamna dipaksa ku almarhum abah panjang kamu cerita kos itu ake usia geus jang sia doang kain sia mah teu sabodo dia sekedar informasi puasa diri kula hasil sulamunairen didukung ku para kiai anu ngiriman ka kula di Jawa Timur Jawa Tengah Hararaya termasuk Banten Jakarta Haraya kade ngiriman sarua serempak Kamis buat diri kula insyaallah habis ulah ku hawa nafsu tetep ibadah sakadar nyaritakeun ilmu terus kula mah di dieu deuk tarawehna malam Kemis ente tungguan berita ti pemerintah cek pemerintah rebo cek pemerintah ke minggu hareup ada urang mah tukang ngaji ieu artinya tukang ngaji we urang ngaji salat akhirnya nama korupsi maling emang korupsi jeung maling sarua eta kene ngan korupsi mah kadengena serem teh nyahoeun urang lembur mah korupsi teh pajar bagus maling ke hendak urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan pemerintah urang dibere jalan lujur dibere araradi dibere teu hayangeun kana dunia tarara saup tak urang kudu ngomongkeun tasawuf ka nagara murid ka 10 urang mana nu tasawuf teh pan intina meninggalkeun dunia mudah-mudahan pamarentah urang jadi tarara saup deuk ngaminan saha sia saha nu tasawufna pugu mak kabeh. Mantap ketika aya pendidikan tasawuf di negara kula seuri bae. Teu hayang da tagawara. Emang tasawuf kumaha? Segede urang hese tasawuf. Kumaha segedenya anak. Biarin ceuk ieu rada deureus we. Iya boleh lah. Rada deureus teh sabaraha minggu. Urang ge rada deureus ke kadituna mah kitu deui. Rada deureus urang we ge sakedeung. Atuh komonyana. Nah, iya di negara Amerika, Eropa, Australia seperti itu. Ka urang Indonesia ya sanajan demokrasi termasuk mini perzinahan teh aya izin. Di Amerika mah bapak jeung anak jeung emak, jeung teteh, jeung adik, jeung bibi, jeung ua-ua. Eta kos itu. Masya Allah sajur Amerika urang sedengkeun ngiblat ka ditu ulat urang teh ngiblat urang ka Amerika dagangan Amerika teh ya laku di Indonesia dagangan Quran mah dagangan Kangjeng Nabi teu laku di Indonesia tinggal ente rarasakeun bae
milih dagangan Amerika Abu Jahal apa milih dagangan Kangjeng Nabi, terserah ente. Ya urang kuari keur meuli dagangan Kangjeng. Ente kakarake ngadengekeun doang. Dibeli jeung dihenteu sabaraha ente. Dipake atau henteu. Cenah urang cara kamari bea tuh ngiblat ka RRC leuwih parah RRC tibatan Amerika. Lantaran Amerika mah aya Tuhan. Tetap sanajan salah-salah ge pangeran RRC komunis. Dibabat habis ujian aku komunis mah. Urang boga sejarah di Indonesia, sejarah komunis. Lain lalagaan. Sabaraha pejuang urang anu dipejit, sabaraha tokoh Islam anu dibunuh dipejit, indung dipejit, bapak dibunuh, komunis. Ngiblat ke RRC seperti itu, ngiblat ke Amerika seperti itu. Atuh cenah urang kudu ngiblat ka mana? Tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Atus ya urang teh kuari keur meuli dagangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu bentak keur ngadengekeun, aya anu bari nundutan gitu. Sapira cenah teh tukang obat ieu ki uci mah cek eta teh. Aduh semoga sia bae ke di akhirat sia awas bae sia. Nganggap kain tukang obat sia. Atawa ngarusak harta. Lamun aya jelema ngamuk, ngarusak awak, ngarusak harta, ngarusak itu parji, ngarusak sebagian anggota, ngarusak harta, menang ku urang dipertahankeun andai kata dibunuh. Fa in qatalahu fala dhaman. Andai kata kurang dibunuh penjahat, fala dhaman. Demi mempertahankan nyawa, demi mempertahankan harta, demi mempertahankan budi parji, demi mempertahankan sebahagian harta awak anggota urang undek dihancurkan, dirusak, kemudian urang menang gelut jeung nyana, paeh nyana, fala dhaman. Eueuh tumpah tempuh, eueuh katempuhan. Aman di akhirat selamat urang. Urang ke didakwa di ditu. Malaikat, ya, saya dibunuh oleh Ki Zaid. Cari Ki Zaidnya. Jangan Ki Zaid. Zaid, ini, ya betul. Zaid kamu membunuh itu betul. Sedangkan al-qatil wal maqtul finnar, nggak dalilnya ada di itu. Pernah nggak ada yang berhenti ki fudoli, bari muludan ge. Nah, cek Ki Zaid jangan sembarangan berdalil ya. Ini bukan negara dalil sekarang, negara jaza. Lo tahu? Kenapa aku membunuh kamu? Cek malaikat, emang kenapa? Wow, saya waktu itu mau ditikam malaikat. Apa itu tikam? Ya, malaikat kurang pengalaman, nggak tahu tikam. Saya disedekin. Apa itu? Malaikat bingung. Aduh, lu yang bener ngomong. Nah, kula waktu etakan dijaga, kemudian disedekkeun, ditikam, dibunuh lantaran alhamdulillah kula pernah di Bogor cicing. Di Bogor di mana dagang salak. Mal bisa pencak di Bogor dagang salak. Tapi alhamdulillah kula cicing di Cimande. Bisalah alhamdulillah datang ka kula tamat di Cimande. Kanyahoan tamatna kula pernah gelut di kolong. Panghese-hesena gelut di kolong kan. Nah, iya alhamdulillah kukula dibalikeun. Bari dibacaan kukula. Fak ceker tampilin. Koin. Hai. Nah, jadi kula dalam mempertahankan nyawa. Ayat tulisanna tuh jahe. Aman, fala dhamana. Cek malaikat fa in qatalahu fala dhamana. Maca kitabnya na geng di ditu. Ini yang pernah dibacakan oleh Uci di majelis taklim nih. Nah, kalau orang yang ditikam itu kemudian membalas dan membunuh, fala dhamana. Tah, coretanana aya cek malaikat tafail. Hebat malaikat ngaji ya. Salah.
cuman eta kan keur carita secara global kuari kemusonif teh dek nyaritakeun secara rincianana apakah ieu nu endek dirusakna teh nyawa atawa nu endek dirusakna harta. Ketika nu endek dirusakna nyawa wajib kulang dipertahankan selama orang mampu. Ukur ku urang cek urang Karawang mah atuh kudu ngukur tangtung nyipat badan ceng urang Karawang tah atuh endek gelut ge deuleu tangtungan musuh ai sia kuru bari bengek mah musuhna jag-jag warigas atuh ngalawan tinggal ngalawan atuh sia nu modar lamun teh mah nu endek di rusakna nyawa kemudian neuleuh musuhna teh gagah luar biasa urang lemah nyawa tinggal nyawa kurang diperhitungkeun ieu lamun aing ngalawan aing bae tinggal ku urang kuari diperhitungkeun antara lumpat jeung ngalawan salametan mah urang kan neangan salamet neangan salamet atau urang teu boga permainan pencak saya tiga-tiga can boro-boro Cimande boro-boro besi Jakarta Cikalong ge aya ge Cikalong ngampi teu bisa berarti nah ai kadola kurang musuhna di hadapan orang nih lu lihat cet pancen kieu mah teu pencet teu bisa aing kadeuleu bu berarti bisa pencai aing henteu tapi akal aing bisa sebab du boga penca ge hiji dua nu boga penca teh lemah nama ku dua hiji ku dilang ketek nomor kadua dicekel kajutna eta mah eta sakitu aing bisa geus kajian kumaha ge dua eta tah pokona kajian boga penca ge dilang ketek nyana deuk nikem ku ada beres geus kitu ge lamun bisa sia ngalang ketekna lamun leungeun sia ditikem kan ai penca mah ujung-ujungna mah lain penca gelut mah lain penca lain hiji keberanian sanajan urang boga penca 100 penca tapi wawanen atuh penca tinggal penca cara si eta teu naonan tapi urang teu boga penca boga wawanen alas ja awas siapa ieu berlaga seperti nu boga penca sieun batu waya gelut penca kalabur kabeh gugos mah eleh jelema kumisna buada jasa ade mata beureum geus kieu itu boga penca kan leutik awakna ieu gede lawan sia hampura iya jelema leutik boga penca kikieuan ngomong naon sia jadi teu kaawakan ngaran tapi kan eta mah urusan masing-masing ieu mah kieu urang teu boga permainan itu boga penjahat teh boga permainan salamet kene ngalawan apa salamet kene lumpat teangan salamet tuh atawa ketika urang galungan jeung nyana menang urang begitu nyana hudam deui pestol cegah nandakeun bahwa aya peloran kan pestol nu peloran mah dikeun ayo gua tembak lo peloran eta asal anu aya peloran makan lain gitu set rumus eta kos itu rumus pada lo bapak pestol set gua tembak lu kok mau ngomong gitu tuh naonan tapi lamun set ampun dah ayo nu kieu set dar ayo darda sungut ayo lu tawa percis kos pamalingan teh pamalingan ti peuting baru ti peuting teh grubak cek nu boga imah teh asana pamalingan teh ucing dah meong goblok pamalingan si meong sore jelema teh mah tak kos kitu teh beres nah ieu
kuaduk dirinci lah dirinci lamun teu manunduk dirusakna harta beda jeung nyawa harta mah bisa disodakohkeun nyawa mah kan teu bisa berarti kan muliaan nyawa batan harta eueuhna naonan harta mulia sateh lamun ku urang dipakai ibadah tajang masjid mulia sateh mun kurang dipakai ibadah jang ke Mekah mulia sateh mun kurang dipakai ibadah jang nyantuni fakir miskin mulia sateh mun di jalur nu bener ketika di lain jalur nu bener cilaka harta hisab halaluha hisabun wa haramuha iqab. Nah ieu perbandingan harta jeung nyawa naonan harta mah maka ketika aya jelema deuk ngarusak harta lain ruh ku sebab patokanana meunang diibahahkeun dibikeun ka batur maka urang teh teu wajib nahanan harta teu wajib wala yajibu daf'u an mali meunang mah meunang dipertahankeun kurang ngan teu wajib tuh mulai tah urang keur naik motor dedet kuari kan usim kuari mah aya dua motor nu hiji ngahadang set nu hiji di tukang usim kuari di Indonesia keluaran Palembang ieu keluaran Lampung ieu modelna kos kieu di hareup tukang aya langsung motor urang deuleu di hareup di tukang tapi kan ai urang boga kawani mah ngan opatan sedengkeun 10 40 aing mah sabelah ieu 40 80 kakara opat ceuhil ku aing lawan ku aing bukan motornya tetapi harga diri gua tahu lu gua lahir di sini ini tanah airku engkau di sini namu goblok kamu tidak tahu nih gua ini adalah yang ngagegeh di sini. Apa itu ngagegeh? Penjahat kayak ini ngagegeh. Gua ini kepala suku di sini. Cek penjahat kok kecil, jangan lihat kecil badannya, dalamnya banyak perempuan yang robek sama gua. Wah, teberes ya, teberes. Ngaco ya ceknya. Ayo sih. Ayo. Sia ulah waka main golok, ulah maka main pistol. Ngadu jeung aing heulanan. Motor aing sabaraha hargana tah? Konsina, ya di kantong aing. Aing katikem ku sia halal tak konsina. Gelut sia jeung aing. Eta nu boga wawanen mah kitu. Ayo, maju sia. Memeh maju, aing lupa sia. Apa aya teh jagoan? Lu jagoan lagi tuh, set, nah, ayo, dek saurang atau ada opat nyerang kain kabeh, ayo, tangan, iya aya nu terjadi, urang Ciledug, digawe di dia di bandara, naik motor, poho, wallahualam di mana di Nordal sepi dihadang ku opat, turunnya, nih gua anak Betawi. Lu paham pitung? Lu tahu gak si pitung? Gua cucunya. Eta kan ngagos ngaranna. Pokoknya kalau gua belum dilangkain mayat gua, jangan dianggap gua ini cucu daripada petung. Ayo lo. Gelut ceritana opatan dinyana. Menang. Masya Allah. Pas ngeluarkan belati tusuk itu dak. Mandek belati di dia, cekel kunyana, potongkeun, klek. Lagi belatinya mana? Orang Ciledug hebat eta. Orang Ciledug, masya Allah. Akhirnya terus bebe jaga kula isuk-isuk. Soek ieu. Kenapa itu? Aduh, saya habis berantem. Terus menang saya, tapi saya takut hati saya. Sia gelut menang aja sieun hasil lalakon. Takut dijaga lagi saya. Aya kasih eta budak. Menang jana motorna aya biasa dilawan eta keur carita ungkulan berarti kuari urang naik motor set motor
mangga bae. Kaji, tiba telos yang sialos. Kenapa? Udah gajah, jangan colek-colek saya. Saya pencang nggak bisa, puasa juga gak jarang. Udah, saya mah udah sono. Aman, ngana kieu. Aman, aing hadena ge aing teu ditembak ujian. Sapira motor aing bisa ngahutang deui di dealer. Dia itu ge ngahutang ieu. Aman. Ya Allah. Wala yajibu dafu'an malin, teu wajib ditolak, ditahan. Mempertahankan harta henteu. Ngan sakadar menang ngan teu wajib. Tapi lamun budi yakni parji wajiban budi. Wajib mempertahankan parji mah. Lantaran parji mah kapan teu bisa dihadiahkeun. Teu bisa diibahahkeun. Teu bisa dimanggakeun parji mah. Kulantaran teu bisa dimanggakeun menurut agama, wajib dipertahankeun. Urang lalaki kemudian urang boga pamajikan urang ditumpahkan ku batur. Ulah ngamanggakeun. Mangga-mangga saseubeuhna. Goblok cak pamajikan aya ngeunahna doang. Aya keur bobogohan sampai di mana? Engkau akan kulindungi. Eta ngabubungah pamenan kabogoh. Jangan pun ada yang menghalangi, ada yang nyolek kakak kalang dadana ieu. Wah raja, padahal kuru bawakna. Ini ngomong sagudang eta dihareupeun kabogoh. Coba cek yang eta. Kunaon ai geus dikawin deuk ditumpakan batur. Mangga. Ulah gitu tetap kudu ditahan. Lamun aya jelema deuk garusak kehormatan pemajikan urang, lawan ku urang. Deuk garusak pemajikan urang, lawan. Deuk garusak tatangga urang, lawan. Deuk garusak batur si Mbak deuk ditumpakan lawan ku urang. Urang mempertahankan bukti baik rupa majikan urang atau anak urang, dulur urang, tatangga urang dibunuh, pae syahid. Masya Allah. Teu kudu syahid dengan peperangan di Jakarta, di Ambon teu kudu. Tah. Urang mempertahankan kehormatan terbunuh, syahid urang. Ya Allah, ya Rabb. Mantak sing hade besi aya. Tuh aya nama ambalaya. Ngan kuari teh urang serba salahna lain naon nagara urangna lain make nagara Al-Qur'an. Kuari mah kulantaran hak ajasi HAM ka anak kena sanksi. Urang kuari boga murid kemudian majahan ngejah pandai baheula mah make pangitik asal teu bisa cepret. Kuari lamun dicepret gitu murid lapor ke polisi, urang kena sanksi urang. Nagara beki acak-acakan ka dieu beki acak deuk kumaha ngadidik ka murid. Nu mantek baheula cerdas, mantek baheula palalinter lantaran guruna tegas. Coba lamun baheula dikeresek mama, nu mantek muridna jara dikiai kabeh ketegasan mama. Asal aya jelema henteu berjamaah digejeburkeun ka empang, bus ku mama. Kaempangkeun santri teh. Naraon sia caricing di dieu boro-boro nanaon berjamaah ge teu hayang teu daek dijeburkeun ka empang. Mama eta. Mun aya jelema mun aya santri kemudian santrina teh kaluar bobogohan cokot ku mama talian ditihang kan kanyawan eta kunaon eta bobogohan kan arembungeun kawehan ditazir ngaranna tazir. Nah eta kan kuari lamun kos kitu urang ka murid aju muridna lapor ke polisi atupan guruna ditewak. Kiai cenah kuari di penjara kunaon mangkitikan guru murid ngagejeburkeun murid ka empang gara-gara teu berjamaah. Nah kumaha coba yuk jak kuari makarar itu makin dikikis
pendidikan takdib terhadap agama makin dikit. Setik Amerika teh jualan mimiti asal narima baik ke demokrasi geus darima. Kemudian den deui poin hukum anu mengkikis agama terus beladi terus datang ka di urang dipermasalahkeun azan bae geus anu mempermasalahkeun. Kemudian jilbab bae ge di Perancis geus dimasalahkeun kuari ka urang dan lain-lain sebagainya. Dagangan demokrasi Amerika teh setik lakun teu sodorkeun tentang ulah make jilbab ternyata di urang ngamuk redam deui. Sodorkeun ulah azan di tengah-tengah kota lantaran di kota teh kapan campur antara Islam jeung kafir urang hudang redam deui. Jadi lamun urang teu boga kakuatan mah atuh geus dagangannya teh dicoba kumaha urang ngembutna mentak kamari lamun henteu demo engke ka ditu jadi pelecehan tentang Al-Qur'an. Untung aya kena Habib Rizik lain lalagaan eta teh jang barometer lamun kamari henteu diserang lamun henteu kamari engke ka dituna pelecehan penistaan eta teh akan dagangannya geus puguh didagangkeun ulah azan urang ngamuk Jakarta kakarak ge endek ngamuk dang nyana geus turun ulah jilbab ngamuk urang. Untung di Indonesia mah masih kene teger sakieu mah masih kene umak amuk bae di urang di sakieu mah alhamdulillah geus pokona mah asal aya naon ngamuk modalna ngan ngamuk dah. Tapi kudu aya pamimpin geus amuk-amuk siap malulu siap kamari ge teu milu. Milunya nama bisnis milu lontong doang pan lontong mending di sorangan anu mere beas kitu ge teh dilontongkeun kabeh emang maksudna ge eta ieu. Aduh 2 karung nu dilontongkeun sakarung untung sakarung. Ieu mah maksudna lain naon abeh batur nyahueun bae kitu. Di Indonesia dagangan batur kuari baheula urang ngadenge pendidikan Kristen Jakarta pendidikan Kristen sekolahna geus aya digelam. Kemudian atuh ayeuna gereja BSD sakedeung deui set Cikupa Tereup Kendal ka ditu gereja terbesar pendidikan sekolah Kristen kuari keur dibangun tanah nu nyana sogokan di luhur geus izinna geus aya dikuhat dagangan nyana dek dipaju-pajukeun di berbagai perumahan urang ditikem sebab teu puguh ka rumah nyana teh nyieun gereja teh urang pasti ngamuk. Tapi ketika aya perumahan kemudian dianggap satu kebutuhan kamu kumaha iyalah ku kapinteran batu mentek cek saya Aziz babaturanana menghilang 6 bulan. Ditanya dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Habis ngapain? Saya dakwah untuk kristenisasi di Indonesia. 2 negara yang sekarang sedang diopening oleh masyarakat Amerika. Apa itu opening? Satu Aljazair, kedua Indonesia. Ternyata di Indonesia sangat mudah. Nah, cek saya Aziz, kemudahan dakwah kristenisasi di Indonesia apa modalnya? 2, 1 bodohnya orang Indonesia, kedua fakir, yakni kebutuhan. Mana yang butuh kasih, mana yang butuh kasih. Sudah sekian baru sodorkan kristenisasi. Kemudian tentang kebodohan anak. Jadi supaya ulah mantap keyakinan ke Allah dibuat digoyang supaya ragu. Atuh kurang kuari bae geus aya anu ngomong kieu lantaran sering nonton televisi kakula ieu mah kiai ya pendidikan Kristen eta ngadenge di TV ku bagusnya asana bener meureun nya aya nu kitu sagala. Nauzubillah min dzalik budak masyaallah sakitu ge tokoh. Sakitu ge tokoh berarti geus mamang ieu budak kieu. Eta tokoh anu kakula bae jadi dengekeunna tegep teh aja bagus aya kitu bener-bener teu salah tamat cenah Kristen teh.
ngan meureun mun dibandingkeun jeung urang bagusan urang jasa lah mah henteu. Waduh ya budak di akhirat ka neraka henteu ka surga henteu ya budak. Ki Haji deui ngomong kituna tokoh melbijakeun. Masya Allah ulah aya tekad di jero hate urang agama selain Islam bener ulah aya. Inna dina indallahil Islam.